Palang bas. Cari. Sok. Kayu deh sok. Sok stop. Tong hilap, subscribe, like, and share na. Hari produksi kalau jeruk di tahun sabaraha? Tahun 2005. 2005 nepi ka ayeuna 2020 nya. Eta produksi kunya lira apa ngadamalkeun ke batur? Bukan di damal. Nama cuma ke aslinya tapi dipakaikan kepada saya. Mayar di damal. Lumayan dari damal. Jalan. Kami bagi rezeki. Hari lokasi ayeuna tempat produksi kalau jeruknya di rumah atau gaduh pabriknya lira? Pabriknya lira. Pabriknya lira. Kampung Warung. Oh, di Kampung Warung. Ai harga per kilona sabaraha? Kami abdi kalau betang ke Jongko harganya kilo 5.000 per kilo. Cabai Jongko lira 50 45 pengalaman. Yang penting maju banyak salah. Iya nu produksi kalau jeruk kintana akang tos tebihna ka mana ya? Nama wilayah Ciwidey unggul ah. Ciwidey unggul. Dari Kalisaras mana kira. Soalnya ya makanan khas Ciwidey unggul gitu dari misalnya limited edition lah. Halo warga-warga Aden ya, kadongkapan daerah naon ya teh? Pom bensin Andir. Oh, pom bensin Andir anu katelahna aya rest area bambu. Maskar. Bambu naon? Terus area maskar. Wah, maskar teh naon artinya? Maskar membuka pom. Oh, lain perpanjangan lain. Jadi kieu kata Rasulullah ya kena owner marketing owner naon teh? Marketing Snack, anina snack. Jadi kieu Kang omset per bulanna teh sabaraha ya teh? Gitu teh. Kabeh atau hiji warung aja. Itu hiji-hiji we di mana wae itu. Kabeh teh alhamdulillah gaduh toko teh di handap hiji. Di handap di mana? Pom bensin Andir kene hiji. Di dia hiji Pasir Jambu hiji, kasih Cilastari hiji. Cilastari. Jantan sadayana 3, 4. Opat tina rata-ratana tina sasasi per toko ya mah. Kumagi corona namanya ada lungsur namanya. Lungsur gratis pisan. Nya urang lah aya nama ketika satu waktu alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Tapi kabarokahan tina corona eta urang teh tiasa naon istilah nama ajungjung tinggi karena agamis lah mah. Tapakuran lah. Tapakurannya. Tapi lamun diobsetkeun sadayana tina opat ieu sabaraha tah? Upami nuju normal mah, nuju normal kitunya tong ageng-ageng teuing lah urang tong muluk-muluk ku hiji toko 5 juta begitu. 5 juta. Tapi kawitna Kang di mana? Abi ti Garut. Garut. Garut abi. Tapi tiasa nyangsang di dieu di kumaha? Kararesan abi nikah ka urang Majalaya, urang Ciparai. Bumi di dinya abi. Abi kapukul ka dieu teh ngalih tahun 2001. 2001. Dicanak ku manajer POM Maksum Pajuana Kuningan. Oh, uninga. Dicanak ku anjeunna. Nol Pasir Jambu eta. Mohon dicanak ku anjeunna. Jadi ka abi di medan tempat alhamdulillah gitu.
Jadi ada opat berkat jasa anjeunna lah. Kawitna pertama mulai dunia toko-tokoan kieu kumaha? Di Kebujangan kene nuju abdi buburuh di tol hiji 47 Cileunyi rest area buburuh ka Oh, daerah Bandung keneh, daerah Bandung Ke keneh. Bandung kene di Cileunyi di tempat istirahat. Abi nuju Bujangan lah tahun 88-an. Buburuh ka Bandung. Ngiring ka anjeunna dugi ka abi bukan nyalira gitu. Karena saat abi ayeuna produksi keluar jeruk gitu. Wes, saya bener ai kalau jeruk teh produksi kumaha eta teh? Produksi abi nyalira eta. Janten kumaha ya varian rasa, misalkan aya rasa naon wae? Aren original. Original. Terus pandan, strawberry, jeruk. Ari eta bahan bakuna kumaha? Bahan bakunya tinu jeruk. Jeruk Bali. Jeruk Bali. Dibuang dalamna dialat kulitna. Karena eta aya kulitna ya dipesek deui eta napi. Pesek kulitna terus jeruk dipicen terus urang direndam sehari. Bikin namanya gula. Jadi kalau jeruk abi dipasarkeun teh alhamdulillah tos lebet ka Sabaraha pasar teh? opat tes area. Paling tebi ieu ka mana ieu? Di wilayah Ciwidey kene sih. Maka rasa kalau jeruk mah upami di tempat sanes kurang cocok. Pok kumargi ge jalurna Ciwidey mah khasna teh keluar jeruk. Oh, jadi tren non teh, tren kue nanti gitu. Nya, ciri khas tempat teh keluar jeruk mah di Ciwidey gitu. Jadi di sanes limited edition. Lai seperti abi mah uningan teh beri. Beritnya Ciwidey kene. Cuma paling khasna mah ieu Oh, keluar jeruk ieu. Mohon bener beri pan di Lembang aja. Oh, nya. Kalau di Lembang mal aya. Nya. Tapi produksinya ieu di mana? Di Ciwideyna gitu nu Di tepat. kampung warung abi. Kampung warung. Kontak di tempat, ada nebus dulu di damel, terus tukang dan jerukna aya gitu tugasnya masing-masing aja. Abi diolah, dilebetan abi kalau ada area minimal hiji rest area nyukuna sakinta, tinu hiji rest area. Sakintal? Mohon, samingon. Samingon. Tempat rest area teh anjing ka samingon. Terus warung-warung abi nu opat gitu ya. Alhamdulillah aya lah. Tuang-tuang we. Ya gitu warga-warga adennya. Ieu silsilahna baheula teh. Si Kang sana mina teh? Iki. Oh, si Kang Iki ya teh ngumara ka dieu ti tahun 2000-an. Di tahun 2000-an pernah sarang manajer Pajuana anu ayeuna mah di Pasir Jamu. Anjeunna alhamdulillah dugi ka ayeuna nya berkecimpung di dunia pertokoan kieu aya karaosna Bang Inten. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun ayeuna ku dampak corona oge nya. Mohon. Halo warga-warga Aden ayeuna ngajak si Aiki nya. Aiki game ieu mah Aiki. Ieu mah game apa ya? Game lucu atuh ieu mah. Game trending dina YouTube abi ieu mah. Kumahan. Kieu nya warga-warga anu kantos ku abi dicaritakeun atawa digambarkeun jeung si Kang Ogi kapungkur nuju pembukaan YouTube. Wah, eta warna edan euy. Asli. Viral atuh viral di pikeun YouTube abi mah nu munggaran mah asli. Bahkan ti Korea Kim Jong Un. Tah eta kantos Pecah teh ini. kantos udur anjeunna. Sok anjing sok. Kantos udur eta ningal nu abi eta. Jadi kieu Kang. Langsung wae nya ya warga-warga Aden kieu. Pandanganna ka kapayun kan pandanganna. Sok. Jadi kieu teh. Kieukeun pandanganna. Duanana. Ieu. Kadekeun. Rapatkeun. Ieu na. Tah gitu. Rapatkeun. Tah itu kurang luhur Kang. Tah. Balikkeun. Gitu. No. Diberikan deui. Ieu kapayun. Ieu. Balikkeun. Rapatkeun. Nah, itu kurang luhur Kang. Balikkeun. Mau bisa. Pisau kali ini rumah pisau. Jadi kieu Kang. Tinggal teliti. Payun. Kapayunkeun. Gitukeun. Kadeukeun. Rapatkeun. Tong ngomong kurang luhur geus kitu pisau. Eta kurang luhur tuh. Eta kurang luhur. Apaan nih? Aing mah cek ngomong kurang luhur. Sok mana tong kurang luhur. Cukup aing.
Main gebugan ku aing. Ini pun aing ya. Sok mah. Sok. Luhur. Bisa. Salah lain gitu. Sok. Kita kurang luhur. Bener. Kapangian Si nama kurang luhur eta. Bener tuh Jang. Ini kurang luhur. Bener pergi aden kepangian nama jadi kurang luhur Saya nggak bukan kakolot. jadi ya season kedua season kedua ada rek season kedua na Cok. Diaduan ku aing mah. jadi kieu warga aden nya season kedua mah pasti mau bisa Cing kumaha. iya mah soalnya kepergerakan tangan Sok kumaha. kudu benar-benar paham tapi yakin bisa Insyaallah. No. jadi kieu ya nya orang sebagai naon istilah nama banar mah bebas Insyaallah bener narkobanya. urang banar jika orang misalkan baheula-heula nyabak irung misalkan orang kana ceulik kana beteung kana kelek bisa ya orang mah Orang alajo aing. justru eta teh trending di teu urang Aing apal pasti ya. Pernah aing. dan pernah aja pernah bejam berenang Ningali. Sasreban ader. jadi kieu nya jadi gerakan tangan anu cepet-cepet teh nya dia kasih Kang Iki anu benar-benar polos lah tapi kocak yakin sok kayak Jadi ada lonok aing. Tuh. dia kan posisinya tuh Ya. tuh gibrik dah gitu paheula nyabat celi Lei sok. Sok kita pakai sok. Tadi ya. Lang ka tadi. oh paheula nyabat panon Konsentrasi sok. Mau paheula nyabat kelek Sia ke pencuri. bebas padahal Jadi ada ribut kai anjing. No. Mana kerek dia. Goblok sekali deui we sekali deui durasi panjang euy aing kitu aja di banar. Aing bisa ribut. oh paheula nyabak panon salah anjing si cok banar urang anu nyebutkeun sok Heula ngajak puntung. Sok cerilan. Paheula ngarakap. celi kalau udah tuh ada bisa adanya pergi adanya ya apa cakap Jang orang Cilakayan panon jang. Baik, alhamdulillah di Siriannya. alhamdulillah rogelminnya wargi aden kebagjaan tetiasa diukur ku duit tetiasa diukur ku naon istilah nama kuliahan dengan orang nyatana penganggurannya walaupun akang boga minimarket di itu dia orang mah pengangguran tapi serima bebas dalam jangan boga duitnya Alhamdulillah. tak itu omat subscribe nya like jeung share na omat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.